Kemana nanya Kabar itu. Naon yuk tetap rutingan ah. No. Di dinding tapi itu dibawa. Itu dibawa. Naon. Woi orang memikir. Aita anu pada di balanja. Aranjang. Heeh. Lain. Mau nangis di pasar, penjingjing tapi geus di bawah. Eta mah dibawa ieu maneh. Talup we lah. Heeh sok naon lah. Sedang pantau. Ya bener. Jangan. Tinggal tuh ya pamugel tayo video sih. Ayo sanes badannya anak rambangan. Isin atuh nih, hayo atuh engan. Nih isin sok we kesar. Ya isin. Ya atuh tangga di situ. Ayo isin. Sekarang di sini ya. Mana udah? Balik deh cik nama Itu deui enggak. Sudah. Ayo. susu orang si dulu sekat. Ayo. Sok, man. Oh, bukan sobat orang murekam tuh. Ada bapak di sama ngari sakit tuh. Jadi lama buat atuh. Teteh. Ramai. Teteh. Itu ramai say. Say. Entong keur arema. Ai, heo amang. Hela kan mam hela. Nyangke. Win, neng pada mam. Ya, mam. Iya. Ayo Win, neng sok enggak neng. Nah. Sok Win enggak keluar. Naik. Sok enggak mam, iya saya nawe nya sok. Nih. Iya si Win sok badai mam ngiringan. Enggak. Ayo enggak. Nih, Arema. ayo. Iya satu Win. Sok tambah deui. Enggak Win. Entos dah di bumi oge. Iya satu. Iya sok neng mam neng. Enggak. Enggak neng. Ayo neng. Neng enggak atuh neng. Iya. Sok atuh enggak mam. Kos ka sahawai. Sok enggak. Tuh, sok Arema. Neng enggak. Yos. Tidak entos bi oge di bumi. Nya wios dah. Benten deui eta mah. Sok karamahan deui. Ya. Neng hilap cek kemana umon? Ya, dangukeun emaknya. Upami aya anu nawisan emam, ka Neng, ka Wiwin, saha we boh wanju, boh ma Epon. Menawisan emam teh. Win, bade emam atawa Neng, bade emam ya ka dieu. Jawabna teh Alin. Entos. Alin entos di bumi. Entong ieu, entong emam di baturnya. Mamatnya. Nya Wiwin. Bertosan mencik tanya mau di batur isin entongnya entos gitu jawabnya teh entos we entos di bumi nya tuh Sekar mana? Sekar, ayo ka dieu.
Karasi nandar. Nyada isin we. Bias atuh ih hayu. Hayu ih mending ka ditu. Hayu. Atuh lami. Ya atuh ih kaburu lami deui. Ayo, ngalim ai sih. Antosan we itu mah teu araya. Ih tadi ku abi aham-aham. Ini kayak bakal bakal dikieu biasanya. alim ah. Di atas kagok kayunya. Amal kantosan heula we. Ayo orang dia aham-ahaman deui yuk. Ya cing dalil aja. Meni aranjeun cicing di dieu meni gararo teh pisan di dieu cali. Ya si Sekar kadang kabur. Sekar. Mai, gede gerak. Mai, kamu ngapa sih? Kasih Nunung. Salam di apartemen gitu. Nih ayo kami mulai. Duh, buru kayak itu. Satu. Makan lah kalau makan. Evan, Wiwin mau wae teh. Oh, datos. Tuh udah mama masih kena seueur sok. Tos banak dah. Sok tinggal neng Seven. Tuh si Ayah oke tuh saya ning. Takanin Seven. Hei, ini mana kamu? Sok. Juga tuh arah Ayo. Nah, nomor restoran. ya. Salam sekali. Aparman. Arman. Ya. Nih Kak Abi salam, Aparman. Maha cenah tadi teh. Nah, salam baik itu Kak Abi. Disalam balik deh itu. Nya atuh. Nah, tapi Bang Ubin kasih Nunung. Si Parman mah. Itu udah salam di Kak Abi. Oh, berarti tuh Bang Ubin kasih Nunungnya. Oh, nya. Lagi kesat ah. Apa? Mau kata satu bawa ini. Datang lagi. Jadi kita nggak sendiri. Bagi dua aktif. Buru lagi lah. Berapa kena bakal sampai? Buru. Nah, ini kurang banyak. Njenan, Mak. Neng. Iya, mau nunjuk we biasa si daweng. Tete amin naon, Mak. Nah, ya teh nyupah tehnya saya kanggo ieu Oh, nya oh, ame karuat. karuat. Neng di mana tuh? Iya, nyanak emang. Itu si Neng. Oh, salam si Neng. Macam si Ai itu. Ayo emak ya. Ayah, Itu naon? itu di bumi nuju nyup sana. Cenah. Nya, nyup Oh, sana nya we. tuh. Pas ngomong tak acan, Neng. Entos, Entah. entos. Wajib ngomong dia tadi tan mak. Nah, Wah, nah itu ngantesan. nyatunya dah bidang si Neng na oke. Lain nabian, Neng. Nah, Wah, nah. Iya. Itu mah rasana kumaha, Mak? rasana make we Neng enak aya ladaan. Oh, iya deh. Iya. Nah, itu kanggo engke kanggo entos nyupat teh ieu. Oh, ku eta. Itu nah, itu kanggo nyuruh. Neng kan ieu nyupah mah ladakan nya. Nya, Nah, neng aku ieu we. Wes warasih lawasna. iya dikit Nya ya. dikesak-kesak teh. Nya. Iki ya. Nuhun. Kutiang bapak mane maling tambang. Kutiang bapak mane maling tambang. Abi menang om. Mak cedo mak.
anak mama tuh mau yang pakai. Abi pada gue mah. Oh, Badannya adalah acuk. datang acok nyatu sok enggak. Pilih iya dari kamu. Ayo mah. Neng, teteh wih di payun tong hareureui. Iya, ikut. Tan abi euy. Tanu abi. Tanu abi. Nu abi. Aya tanu abi. Nu abi. Nu abi. Tanu abi. Nu abi. Dong abi. Dahula abi. Nu abi we. Ai nu rebutna oge. Lain. Dan abi kapang. Abi. Kunaon neng? Entah harare ya tuh among na. Kadia, ya ngen. Kadia, neng. Kadia. Kunaon neng teh? Entah harare wae tuh among na. Entah harare wae among na atuh. Mo. Kan si neng itu mah mau di basihan doang. Kusaha. Sai. Ayo ada saat ciming wings ya. Bukan mau bedo hong koma. Nya, sok jep. Mo. Jep. Wih juk mana juk wih kasih teteh. Tangaroynya amang na. Ciming wings ya sekali. Yo. Can ngarit deui, bapana can mulang-mulang. Jadi ngarit mah ada berangan muresan. Kau neng? Nangis? Kau jep. Nah neng? Naon? Jep tas tempe. Sok nyari kamar kunaon. Jep. Deureun ku saha tong heureuy we atuh. Nih tong heureuy nya. Saha? Deureun ku saha? Jep. Gus. Jep tos tong nangis wae tos. Jep. Terus tong heureuy we atuh nya. Di kumaha? Tong heureuy nya engke mah nya. Mun amang we tong heureuy. Nya. Tuju ka bumi. Tong heureuy we mamarek naritnya. Mama bade ngarit heula nya. Mai. Di sauran dulu. Minum nih. Semuanya di sauran dulu. Mai pamasikeun ka sini. Nak kenapa? Guru pamasikeun ka sekarnya Ya. di AA Sunandal. Ya. Masikeunnya Ya. awas henteu. Sama di pasihan suruh. Kok apa namanya tuh? Gini nggak tuh? Namun dia bacaan. Neng orang ketemuan anjing di Cingetug. No, saya itu anandar kanggo sekali. Ayo ke gini. Ini itu orang sarangnya ka Cingetug. Nya. Lu di gaya. Tenungkin kan? Nya. Song dekat Cingetug ya anjing. Nya sok. Tuh. Di percanten. Tuh, di anandar. Nunung mah bade euy nya. Kan sana sebenarnya anak rambangan. Nyai. Mau weh. Itu gue aranjeun. Ayo tuh ah. Namanya. Aya tuh
Ini nunung nyasa. Win, kah? Punya nak kena lah, nggak capek. Kecil teh ayam tiis. Mak, ayah cinta mau ya Sarah. Dia biasa weh. Ning lucu naon di dapur. Itu udah tahu tren lah kadang mana nggak lihat maman ya. Siapa Can Obi? Cacan. Ini udah kesulit tuh sih ya. Jadi antar sanggit ayah wae. Ya nah masih asal iya nih. Masa tuh sih Can Obi wae. Capek amat teh. Udah mau cetan. Bisa capek ya biasa hari lama. Ayah mah ikut ya. Asih apa namanya? Iya ada tuh siangnya. Nuhun nih. Atau ini tenangan mamanya. Cuma kita gaduh mamen ya ta. Gaduh. Ya, kayak tuh sugannya kayak mau orang ngalah cawuk. Mana ayah di kebun. Kayak sambal cengek itu nyambal sarang cengek. Ayah sanguna tanya. Kaya. Ini hilap lemat tadi jamnya deh. Udah lapar mak. Ya tuh kayak orang nyangunya. Mau yang jajan. Jajan. Kayak antosan si apa uihnya. Kedap di uih. Kayak tuh mana uih siapa nyanak. Iya acis nanya. Antosan nula mah ada tiga dua acis. Kayak antosan nulanya si apa. Dan nyanak acis ke si apanya. Mah tiga dua acis. Ayah namanya ulang kajajan. Mah kesana setanyaan. Tegaduh. Kamunya. Neng atuh teh tong jajan wae. Mah capek terus di kebun tuh. Terus ari bakca. Entos abi mah Terus. entos. Neng ca. Tacan Udah, asa iya, neng mah Pak. amang wae. Kamu wainya berseka angguran diberes di bumi diajarnya udah ibak tuh ikan di kalotor Ribut jadi jalan sekarang aduh dagang kayu mana budak canda rasa gitu ya Allah. Neng tinggal neng. Itu apa datang neng? Pas datang. Wah, mana? Assalamualaikum. Apa datang? Maksud Aisha. Kayak atau apa cengkelat capek kan? anda terus cuma sekali kelawan Dia pak wabi parang penanakan. Ya, Neng. ayo Win nah asa burit-burit teuing namanya mula Nah, ini akang teh aduh kukerelingan tepayu dagang teh. kepayo Da kumaha atuh ieu usaha geus urang teh. ayo tuh ya anak budak jajan ngarep-ngarep bapak nawe Kang jajan. tuh udah bukan Kalau kajajan atuh Neng tuangnya heula nu aya nu asa aya urang. iya tuang di mana udah nyampe Sanggup. acar Kumaha atuh nya urang teh. kita anak ngarep-ngarep bapak nawe atuh Ada tuh hampura apa talente ieu kan ikhtiar mah geus ieu kukerelingan nepi kaburit ieu geuningan. Kayak sakieu buktina. Eta ge dibawa milik deui. sahana apanya biasa masuk ieu seep daun Hampurana apanya? Can bisa ngegemakeun ka budak. tuh neng ulah kajajannya Kang jajan.
kayak anunya kayak mantus gaduh aci si bapak tuh gaduh nyana Yang mana tuh? yang kayak yang ngehalanya juga nama bobokan wae heula tong amang wae ang bobokan baju ben cari ke baju Juga ya, Neng. dia tuh kan Ya, ini baik akan jadi obrolan. gak boleh Lain kieu nyi, eta akang teh panggil jeung batur akang di jalan. Sarua dagang eta ge sarua can payu. Ngajak gawe cenah ka jauh. Teuing ka mana ka jauh teh urang teh nyi. Kan akang teh ke atuh urang obrolkeun heula jeung pamajikan sugana di dinan urang tidak butuh sapopoe eueuh mah. Kumaha atuh karunya budak gitu. Nyata ngajak ka jauh tadi teh ka akang teh jeung urang we cenah urang ka jauh susuganan. Orang teh aya rezekina di nu jauh di lemur maganingan kieu buktina hese akang ge da kumaha tuh usaha mah geus geuningan tapi da rezeki mah geus anu ngatur jiga mah kejauh ke mana Kang? ka kota urang teh diajakan kan bae cenah gawe naon we di kota mah hayu Ya akang tega ninggalkeun budak ninggalkeun pamajikan akang lain teh teganya sudah akang leuwih tega lamun misalkan nempo barudak juga bieu hayang jajan teu boga yang tuang eueuh tuh nikah hayang mateng ka jauh ka kota di lembur we atuh di lembur usaha naon dengan dia buktina akang dagang geuningan eta dibawa dibalik jenisna eta makan ngaranna ge lain milik sugankan ka payonna mah nya kan di kota ge sugan apanan aya milikna itu urang teh kan teh nyaho penting urang geus ikhtiaran ya Kang luas nya luas teh luas ka kota teh nya sabenerna mah da heueuh nempo barudak bieu mah akang teh jadi ngageri hati teh atuh karunya nempo barudak mah nya rek diantep wae cenah lapar lamun lapar kita tuang mah nya akang teh berendah akang teh kepala keluarga da teu hade bisa kuduna akang nya rezeki jeung keluarga akang jeung pamajikan akang ya jeung atuh anak akang sakiran akang luas mah nya kumaha akang we nyi menurut we keun we rezeki malah ma Allah we nu ngatur doakeun akang sing aya rezekina di kota ning barudak teh nageri hayang tuang titah beureum karunya barudak teh meureunna da lapar eta teh lain tunduh lamun tunduh ana mah kumaha deui Kang kitu bae nyumpahan budak mah orang teh ari teh kitu hese atuh nya urang lahaula we ka hareupna mah keun rezeki mah da geus aya nu kawasa nu ngatur segala rupana tapi eta akan bener tega ninggalkeun budak akang lain dek tega ninggalkeun akang geus balik deui ngan akang di ditu neangan usaha neangan gawe anu bener anu puguh keun bae cek paribasana sasapu di jalan ari gajina puguh mah cek paribasana 100-200 makan bae ku akang dileukeunnan da nempo barudak akang leuwih teu tega misalkan nempo di jiga bieu akang mah hate ngageri da atuh kumaha karunya budak nempo budak jiga bieu ari batur jarajan beureun ieu ngegel curug karunya budak urang nyeta tadi teh nyimpen jajan oh ya sedangkan mana ada teh nyimpen hampura we akang salila ieu geuningan can bisa nyugemakeun nyai nyugemakeun barudak keun lah abdi mah wieu teh barudak kitu hampura we meureun akang teh rek diniatan haula we meureunna ka kota nya atuh ari akang luas mah ku abdi didoakeun sing aya milikna ti Allah percaya we ka Allah lah nah eta ka eta intina mah supaya hiji jajan ayo Mit ini kok ngaluin ka dia ngadamu obrolan mah sama siapa Mak, Pak, Ampura, abit acan ngabakikeun emak sareng apa? Neng nyarios gitu. Ampura, neng teh acan tiasa nalang ka emak sareng ka apa? Neng salaku barangkali nepang agengna, neng teh acan tiasa nalang tarima ka emak sareng apa? Teu kitu neng. Mama Iman aja ngobrol we sareng si apa. Di sana si apa teh bade ka jauh.
Untung dari pikiran mas serang apa. Teh saris gitu. Ya anak king regep ke cariyosan bapak. Bapak malin hayang diberi emas inten berlian. Bapak mah yang hayang dipuprukan kudunya barana. Oge bapak mah tengah rasa bangga hidup boga pangkat jabatan. Bapak mah hayang hidup cager. Bapak mah hayang hidup cager. Pager tecodeka dina kehidupan. Bapak mah hayang salawasna taat jeung patuh pangeran. Mi HP pananjang celi bapak ulah nepikeun ka ngadeng anjeun salah sasaran. Mi HP celi jeung panon bapak ulah tepikeun ka hidup aya dina kamangkaran. Bapak mi HP pikir jeung niat ulah tepi ka angsonan deungeun sing kukuh pengkuh nyekel pagi aturan si pangeran. Tah kitu sarancan ti bapak enjing bapak bade angkat. Bapak nitipkeun ka hidup, nitipkeun si emak, terus adi hidup sing silih nyapekeun. Sedih deui. Tenggeus doakeun apanya anjing. Doakeun tegarkeun hatena. Nama ge sanes teu tega. Sing silih asa, sing asih, sing asuh jeung dulur mah. Sing nya ka adi hidup, Amuran bapak doakeun nya si apanya. ka emak hidup. Terus tong sedih wae neng. Guru Abi. Sing sabar ya. Sing nya ka emak, sing nya ka anjeun. Silih asa, silih asih, tadi emak silih asuh. Ulah ngadiriksakeun kolot, ulah loba ngarungsung. Apa mi HP emak yang ada mana? Sing salabari doakeun apa? Ya apa ini tejang kehidupan araranjeun yang si emak, yang adi anjeun. Kamar keluas wae ninggalkeun. Ya hampura jalan luas lendek tega. Negeri atuh karunya barudak. Doakan bapaknya. Doakeun si bapaknya sing aya milikna di kota. Yang budaknya orang-orang kene. Kan jak neng yang jajan senanya. Doakeun nya si bapak. Jajan ke apa aja ya. Doakeun apa sing sehatnya sing balalager. Menurut Amin. sama kasih etehnya. Salim lah kasih apa? Salimah. Ini mi HP barudaknya. Akang Ulah nyawa. akang tega. Bener tega wae. ada. Kumaha deui atuh kaayaan anak ieu gini. Kurang lahaula we kayaknya. Atuh Mi sing HP kan barudak we. sing selamat di jalan. Amin. Mi HP barudak we kadenya ieu. Barudak ulah. Sok hareureuy wae. Itu mah we itu nya tuh Hareureuy apa wae. Hari nya. deui. Apa angkat heulanya? Nya atuh Pak. Assalamualaikum. Salam. Pak, Kadenya barudak mi HP. Doakan apanya sing sehat, sing sukses. Apa teh ini yang marahnya lain tega. Ya apa sih emaknya? Cek sing balag, sing silih asa, silih asih, silih asuh.
Ulah hari wae lamun ulin teh ulin mah ulin nya. Ikan sarehat sing balang gercutnya. Di bapak bade Semuanya ikan. doakeun nih katanya. Assalamualaikum. Salam.